Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Tepang di serang si Mamang di Tridalaka channel. Seperti biasa dengan iya orang agenda di mapah, guys lah. Tekinging naon mumul gitunya lah mapah hayu. Tema dinten nyaeta 10 menit lempang mual matak begang, guys, mual. Tapi insya Allah bakal kebarokahan sehat, guys, sehat. Jadi kita teh sebenarnya wajib lempang teh, guys, bergerak guys, gitu. Kumat kurang teboga alat olahraga di rumah maka lempang baik, guys, anu pangurahna lempang. Itu udah jogging capek jogging malah lempang wae nama. Ya, dinten nama agenda kan orang 10 menit we lah anu caket. Kumargi dinten Jumaah ya. Dinten Jumaah waktu sana sakedap. Si Mamang lempang ngapai gang gitu ya. Aduh, ya geus karopos kerenggang lagi ya ngan lagi di lembur, guys. Lumayan lah. Ya, ya tantangan setik-setik anu becrek ngajelang gitunya. Ya kamera si Mamang ya kan ya igug-igugan terus. Ya ada hampur ada kamera murah gitu. Itu masalah, guys, masalah HP, masalah kamera itu masalah yang penting orang aktivitas orang mah aktivitas sae, guys. Jadi disarankan ya biasa sholat subuh langsung jalan mah enggak, atau bisa can sholat subuh wah can hudang berita mah seperti biasa Grace ya sing kuring ya si Mamang ya lempang teh sebenarnya mah ka trek paranti si Mamang dinten Minggu. Naon tadi acara dinten Minggu teh biasa, guys, ngurek day biasa nama ka di teh arah nata. Nah itu daerah Cisaat kene, guys, daerah Cisaat di pengkeren rorompok si Mamang, guys. mapah nyantai wae mapahna, guys, gitunya. Tong gurung gusuh komo bari jeung lompatan siapa, guys, udah penting mah lain masalah keringat lain mun orang lain cari keringat lain orang mah lempang arek ngesang arek henteu nu penting mah awak orang kagerakeun gitu, guys, otot-ototna henteu kaku teuing gitu, guys, nya komo lamun cara si Mamang gaduh hiji titipan ya. Titipan naon penyawat. Aduh, gara-gara naon si Mamang jarang olahraga kapungkurna jadi si Mamang gaduh penyawat titipan ti mana nya ku Gusti Allah dititipkeun ka urang gitu. Kenaon ujian ya supaya orang teh nah bisa non ngalap berkah atau napi ngalap manfaat atau napi ngalap naon deh hikmah tina ujian orang teh gitu, guys. Jadi intinya mah, guys, nu katarima ku urang mah kumaha cara penerimaan nya arek pahit arek amis arek cager arek sehat kumaha cara penerimaan guys. Nah arek ngambil hikmah tuh tina segala rupa eta gitu. Anu cager ulah sangeunana rasa cager gitunya. Ini hiji waktu urang teh bakal aya geringna da jalma mah gitu bakal keun aku gering teh jiga malah ikat gitu. Ya gitu jalma mah keun aku gering artasna urang teh kudu persiapan nalika urang kumaha urang kayak gering gitu. Terus persiapan kumaha urang sangkan teu gering gitu. Nah di antarana kitu, guys, seueur pisan ieu nu nyarioskeun urang teh kudu mapah, guys. Tuh udah seueur cenah 4.000 langkah we gitu, 4.000 langkah dina sadinten wah gagah apaan 4.000 langkah. Tong seueur teuing lakeun bae sabar urang mah sakamampuna. Ye sim kuring si Mamang ye ayeuna mah 10 menitan lah gitunya mapah teh nya 10 menitan ya. Mun kamari mah kan aya dugi ke 15 menit setengah jam gitunya. Mapahna lah nyantai pisan ayeuna mah rada lumayan ada digencengkeun sih. Mapahna kumargi dinten Jumaah gitu, guys. Tapan kadang kurang nuju pangaosan ibu-ibu di masjid urang mah mapah wae, guys, gitu. Mumpung si ibu-ibu ka madrasah di masjid pengajian. Gitu. Tah ayo wilayah Taman Bakti, guys. Tadi aya spot-spot naon ngurak di palih pangkar tadinya. Nah gitu, guys. Lumayan lah. Tapi walaupun najan rada angke lumayan lah. Seger-seger untuk panas teuing gitunya.
ayeuna teh tos tabuh ieu teh tabuh 8 meujeun lah haneut-haneut gitulah menujuhna maju-maju haneut guys apa tah wilayah Taman Bakti guys. Tabelah kanan teh biasana itu tempat urak gitu tah gitu guys. Aduh ya rada cangkel ya. Si mamang gaduh panyawat titipan anu kedah dijagi supaya teu nambahan guys. Naon panyawatna ya terus pada apalah pada uninga gitunya terus majeng ka sepuh mah. Tapi dah namanya sebenarnya sih mamang teh ngeun penyawat sepuh cenah gitu. Wow, aya nilai guys. Dus mantap guys, nilana guys. Gitu dah. Ieu urang ngajengkeun dah. Rarehe guys. Rarehe tadi ibu-ibuna nuju ka madrasah, bapak-bapakna mungkin terus ka Sarawak tapi masih keneh ngajeng jehe guys, ngajeng jehe. Piraku teuing nya terus beraktivitas ka naon kana padamelanna apa kasabarna nya. Gitu sih guys, gitu. Si mamang kalau rasa nuju libur guys. Ku bapak aing nuju diliburkeun cuti bersama cenah kitu guys tah. Di nasionalna ayeuna teh matakeun dimanfaatkeun kanggo jalan kanggo lempang 10 menit teu matak begang. Centang oge matak ngesang tapi alhamdulillah tah alhamdulillah rada ngesang sih sebenarnya mah tuh karena tonggong aduh ngesang. Gitu guys. Insyaallah 10 menit atuh teu matak begang tapi matak ngesang gitu nya aing ngoprot mah duka teuing gitu. Yang penting mah nyantai guys. Urang teh teu kaku ngalancarkeun urat-urat teu kaku teuing gitu nya. Saena mah tadi teh satajan berangkat teh pemanasan heula gitu kan ya di satajan berangkat mapah teh peregangan heula. Apa ya? Peregangan heula gitu nya. Oke. Si koi guys, si koi. Jadi mah aya seueur lauk-laukan guys. Timiti nila koi komet lain sabagena loba guys di wilayah dia mah kulah matakan jadi spot ngurek oge da naon belutna lobang ngadaharan lauk makatakan di alahan gitu si naon belutna guys jadi hama cenah gitu cek tukang ulah teh matakan sok rada barungaheun gitu tukang ulah teh lamun dia anu ngurek sok cenah alahan tah belahanap cenah badag liangno cenah kitu ngeun anu jadi matak teu geunaheun mah beureun ka tukang ulah teh eta sok dikocowek sok dibeko jadi kalenganana sok rada naon teu mulus gitunya ku tukang ngurek teh tah gitu. Ngan khusus si emang mah lamun ngurek tara kocowek guys. Iwal mang buncir. Terus mang buncir sok meunang gede sok baru lepas jadi dibeko gitu guys. Tah gitu mapana ge sakedap sama mangah ya ngan 10 menit pokona mah. Malam teuing jalaran dinten Jumaah aya agenda di sanes deui. Nu penting mah lempang guys lempang tong dimanja teuing tong diwowoi teuing boga awak teh kitunya komo anu bayuh yo badag lempangkeun anu begang lempangkeun kitu supados komo tah anu begang lempangkeun isuk-isuk supaya naon supados awakna ngegedean gitu anu gede kumaha nya lempangkeun supaya keluar kesang gitu nya bakar lemak gitu. Pamitos non beraktivitas teh dilempangkeun supados teu langsung drop waktunya sok urang sok beraktivitas capek atau nepi capek pikiran sebagainya tah lempangkeun supados teu stres guys. Wow ibu mina lumayan nya lucu gitu nya. Di jilbab gang aya garasi gede kumaha sok mobilna. Gitu guys aduh si ibu tadi dipuntenkeun teh alhamdulillah ular. Yuhu tah mapai galengan nama guys mapai galengan hati-hati ya keur urang kota mah rada balaur guys. Nah, iya jalan di Taman Bakti terusan di Taman Bakti ke wilayah jambatan guys. Wilayah jambatan. Keren di dia tuh tangkal kalapan lagi. Lumayan. Oh. Iya. Ya tangkal kalapa. Mantap. Karek di tanduran guys.
tadi mah belah itu geus hijau anu geus hijau anu geus naon dibuat geus panen guys gitulah di belah dia mah aya nu panen aya nu kakarek melak aya nu reuneuh beukah kamari aya nu tuh tinggal di tangga kelapa yuk biasanya sok leut buahna guys ayeuna mah hareuy saep kamari bulan puasa guys diturunkeun dijualan jadi cucukangan guys di cucukangan cenah di dia ceuk sekaul sok loba orai guys karena loba congkal awi dan susukan itu sangat tersepen si eta guys si belang guys si belang jeung si sinuk orai sinuk naon bahasa ieu orai kobra orai hideung orai kobra tah ya guys buat mancing oge guys mancing belut belah dia kita belah kiri teh ieu sok belah dia teh kulah Haji Enung cenah guys kulah deui si Mas Benul sok pernah menang guys 8 on pernah menang sakilo di dia berdadag wow aya nu keur nolong kurang duaan euy halo guys wow keur naon euy buduk euy sia teh tara mandi bertinya bodoh gitu guys urang mengkol ka jalan ka dieu guys tong ka utama ka dieu we mengkol wak gitu guys alhamdulillah mapahna alhamdulillah luar biasa guys 10 menit lempang teu matak begang jadi lamun anu bayuh yu anu gede lemak mah moal matak begang lempang sakit teh moal gitu kudu leuwih anu lempang nu gede mah supados pembakaran lemakna leuwih loba ya, misalkan setengah jam sajam lempang gitu nyantai supados langkung abdul guys guys ayo cangcut teh gitulah di lembur mah guys segala kapangih komo di gang mah di lembur di gang segala aya guys nah sasampaian wah di sisi jalan teh segala rupa guys. Oke guys, gitu wae teh sim kuring ti si Mamang. Dinten ayeuna pantos ngalakukan perjalanan 10 menit lempang gitu. Hayu urang sehatkeun, bersihkeun susukanana, mican runtah kasusukan wae lah. Gitu tong mican runtah kasusukan bala. Nah, ya wilayah sim kuring guys. Wilayah sim kuring si Mamang teh aturon kana segala peratosanana. Ayo orang jaga kesehatan, berusaha menjaga kesehatan. Orang berpari kesehatan, orang jaganya amanat orang jaga orang cenah hikmahna sadayana menuju tedamang, orang jaga mentalitas orang. Supaya terus semangat, supaya sehat. Gitu. Tenon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajling Leo.